menawi ayeuna mah Padano teh kalempohan teu tiasa ngurus warisan ti bapana. Karesepna teh nguseup di walungan. Ayeuna teh pan nuju usum panen. Padano mah kalempohan malih kalebet kula warga miskin. Sok kengeng bantuan ti pamarentah. Duh hawatosnya abi teh sono pisan ka anjeunna teh Mang Mitra. Hayu atuh urang teang. Hayu atuh. Mak, bapak angkat teh lanya, bareng nguseup. Si bapak yang kamari kan nguseup. Ayeuna nguseup. Oh kabosan bisa nguseup terus. Tinggal atuh anakku batur, kabeuna nguseup nih. Mama kayak nguruskan batur, kan bahaya batur menak ngomong naon oge. Paduli teuing. Ribut we ngapa ya meni wah bosan da sigana teh. Meni komen wae atuh cek, kan bae geus teh. Atuh padahar meni komen wae atuh. Meni-menihan deui meni oge. Pak, mikir atuh mikir. Jadi salah kita kudu jadi contoh nu bener pikeun barudak. Kumaha ayeuna si Acep teh geus gede. Bakal butuh biaya sakola ge pasti bakal gede. Geus lah. Bapana naik nguseup sugana menang mobil. Yeuh, lamun han hayang meuli mobil mahnya, kan urang teh boga sawah warisan teh loba. Upluk aplak lega. 2 kali panen oge geus kabeul eta mobil. Mantakna leungitkeun tah sifat gedul teh, jeung sifat beuki we jika ada judi nguseup terus. Ih. Minggas ah. Ini mancing. Cek tadi abdi ge hiji. Ih, dua deui atuh yeuh angkunganna kumaha? Mumpung handap keneh. Murahnya, tasnya. Nuhun ceneng sih. Dede, ini karunya nya ceneng sih teh. Biar dipasihan kasabaran. Asana mereka mari Mang Mitra teh ka dieu nya. Muhun, tadi teh saur ibu-ibu pada nuju nguseup cenah. Oh, muhun kedap atuh nya barang ieu nyimpen lah ieu. Aduh eta si Padano. Ku urang baheula teh diajarkeun nguseup tapi ka ayeuna manehna mah terus wae nguseup teu eureun-eureun rupi namanya. Aduh. Muhun. Tadi teh tos dugi ka lokasi tempat mancing. Tempat nguseup nya. Eta tinggalin eupana deui. Aduh, kapaksa euy deui. Papendak sareng Mang Mitra. Asa nembe kamari nya. Masihan sembako tah. Ayeuna bade masihan sembako deui pasti sareng laukna nya. Pada nu mana di pikiran teh lauk jeung lauk. Cing ayeuna mah emut. Saha ieu ye? Saha nya? Cikan saha. Duh, ada tampilanna gaya kieu. Apa ieu teh nu bade masihan sembako? Tuh, ka mama emut teh sembako deui. Ayeuna mah Padano teh kedah rajin, milarian kipayah, kedah kreatif, tanah lega, sawah sakitu upluk aplakna, balong ageng, tapi kalah kagaring. Padano emut teu waktu kapungkur nuju SD. Geuning diajarkeun ngeceri ku abi nguseup tapi kangurek cikan saha. Cikan emut teu. Kayak sanya. Asa-asa emut itu nya. Kayak su Hendra ieu teh. Leres. Aduh, penampilanana beda tuh da ieu mah. Orang kaya. Puji Gusti, Pak. Duh. Jadi dibalik. Jadi mama anu caludih ayeuna mah. Tah gara-gara Kang Hendra tah. Ngajarkeun nguseup, ngajarkeun ngecri. Aduh, jadi ieu kieu katutuluyan. Hobina katutuluyan, ngecri, nguseup unggah-unggah poe. Tah, patali sareng eta mah karakter urang. Bade getol, bade rajin, kumaha urang nu nangtoskeun. Oh kitu. Pangandika Gusti nyanggemkeun. Nu kedul baris nu luntu, nu getol mah pibeunghareun. Aduh,
Hatur nuhun pisan Mang Mitra, Kang Hendra, parantos ngelingan abdi. Geningan sok sanajan balong gede, sawah lega, kebon loba, ari teu dipiara mah teu jadi manfaat gitunya mohon. Supados istrina abdi sapertos Kang Hendra. Memang abdi janji lah, abdi bade ngolah warisan ti emak sareng ti bapak. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan.